Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui acara matuh urang lajengkeun dongeng enteng nu judulna Talaga Hideung. Ieu dongeng karya Tileksa urang lajengkeun dina bagian ka-24. Mang Jaya saparakan can haturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugi ieu acara tiasa nyugemakeun, mudah-mudahan tiasa dianggo kanggo pangbaberahmana. Mangga para wargi upami teu lepat mah dongeng parantos dugi kanalika Asmadi nepangan ka bumina Aki Juma. Harita parantos tepangnya, mangga urang teraskeun kumaha ya Asmadi salajengna. Doh, pikeun ngajawab ieu pertarosan urang sami-sami Bandungan bae dongengna wilujeng ngadangukeun. Harita Asmadi ngarasa bunga, atuh tuluy nyarita, atuh nuhun ki katampi kateda pisan. Abdi teh teu hoyong dihormat-hormat dama-dama margi rumaos abdi mah nu ngarerepot ka Aki keuna ku paripaos saya mah ngahesekeun nu boga imah. Hapunten ki. Henteu ngahesekeun ujang henteu. Henteu pe kainya. Malu teu lah lumayan tambahanna. Bangga ki kadampi atuh. Asmadi nyicikeun cai kana bato. Cai herang meningakeun celang tiis matak seger. Regot diinum ni asa nikmat karasana. Dan nya keur mahanaang mun teu era masa poci rek dibeakeun kabeh naraseubeul. Tapi era ku pribumi sabatok gitu beak. Abdi nepangkeun pun Asmadi hoyong tepang sareng Aki. Asmadi nyebutkeun ngaran pikeun kadua kalina. Ayeuna mah dibarengan ku nyodorkeun dampaleung gap ku Aki Juma di tampanan bari pokna teh. Ujang geus laksana jepung jeung Aki. Nya Aki nu katelah Juma. Nubatan sakieu kanyataanana nuhun ditepungkeun ku ujang sabab Aki teh asa boga baraya anyar kitu dah. Asa namahan dulur. Tapi Aki teh penasaran hayang nyaho kana maksud pamaksudan ujang dusanya. Upama aya niat mah leuwih hade bejakeun we sabalakannya ka Aki. Sabab Aki mah leuwih atoh lamun aya semah nu blak-blakan ngabejakeun paniatan. Da ujang ge kudu kitu supaya puguhnya hareupanana. Da Aki mah ngarasa yakin jen maksud ujang teh lain ngan sakadar hayang tepung wungkul. Leres ki. Abdi teh pangna jauh dijugjug anggang diteang ceuk paripaosna. Atuh cenah poe kunang damar leur kunang itu. Sanes lantung tamih laku sanes datang tanpa sejak. Nanging aya maksud nu utama nu maksud anu tangtu. Nyatang tos ayeuna bade dipedar payunan Aki supados enggal ka hartos. Nanging sateu acana hapunten nu kasuhun. Abdi teh hoyong terang heula. Nah leres nu jenengan Aki Juma teh salira. Hapunten we kumawan tun ki. Asmadi ati-atina keur nyaritana. Bisi aya nu hareup, bisi nu aya hareupeunana teh lain jalma nu dimaksud. Bener ujang. Tadi ge pan ku Aki diseutkeun. Bener pisan Aki teh Juma. Nyati saha terang kana ngaran Aki. Hatur nuhun pisan. Upami kitu mah leres Aki Juma margi salira Aki pisan nu dimaksud ku abdi. Abdi teh menak wartos di jalmi-jalmi nu patepang di jalan. Yen salira teh nu jenengan Aki Juma. Lajeng abdi ngahaja ngadeheus ka dieu aya maksud sejanyangakeun badan sakujur. Hoyong dilokat ku pangabisa, hoyong disipuh ku pangaweruh, hoyong ditambihan pangabisa. Tegasna mah abdi teh bade guguru hayang nambihan luang sareng pangalaman tah kitu ki. Guguru ge nya moal salah aja. Da Aki mah tara ngagurukeun ilmu, tara ngawirinkeun pangarti. Lain medit lain koret ngan Aki sorangan ge jalma bodoh balilu taya kanyaho. Duh, isin temen mun ku ujang rek di guruan. Da Aki mah teu boga pangabisa atuh. Mun rek diajar nyieun carangka, ajawa dingkul, mangga Aki ahlina kana ngasap jeung bacabakan cingongora teh pajabakan nu kitu mah. Asmadi ngahulang. Huluangan asa seueulan ran lamunan jeung kanyataan bet papalimpang. Cek sawangan manehna mah Aki Juma teh bakal atoh sarta bakal langsung narima manehna sabage murid. Tapi Asmadi teu nemongkeun rasa haneueul. Pok nyarita leuleungna. Sumuhun keyakinan abdi mah langkung kandel ki. Margi abdi ge cerang jalmi anu luhur ku ilmu sareng jembar ku pangabisa mah tara karoh ku pamuji.
Tarapalai di dama-dama salamina estu tungkul lir upami pare nu parantos bener. Beki lami beki tungkul. Benten deui sareng jalmi nu kosong molongpong kadupak sakedik ge harus. Teu benten sareng lodong kosong sok ngelentrung. Tah kumargi kitu, mugi kersa ngamanahan ka abdi. Nu leres-leres hoyong namihan ilmu panemu, namihan luang pangalaman kanggo bekal hirup di alam dunia. Abdi teh teu lepat alamat margi tos kenging tataros yen aki teh jalmi nu nuju dipriyogikeun ku abdi. Ai. Nah jalma naon atuh aki teh? Make disusul-susul ku ujang. Naon araheunana nu aya di badan aki? Daki masa kieu buktina atuh ujang. Cek aki Juma tetep nyimbutan maneh teu nembrakeun elmuna. Saur jalmi nu tiasa dipercan dan aki teh tias pangawal emah sayang hawu nu masih keneh jumeneng. Nutos kakoncara gagah sakti mandraguna, luhur ilmu jembar ku panalar, estuning weruh sadurung winara, waspada permana tinggal. Nya salira aki pisan nu ngagem ilmu weduk banyu, ahli waris ti embah sayang hawu. Da ieu nu diarah ku abdi teh margi mung di aki ayana di nu sanes mantu. Asmadi teu euleum-euleum nyaritana. Atuh puguh we beuki namahan kaget pikeun aki Juma. Sabab kakara ayeuna aya pamuda nu nyebut-nyebut kitu kamanehanana. Amuing. Nya mun asa puluk-puluk teuing muji teh ujang. Jigana salah alamat ali kitu mah. Daki mah teu rumasa gagah sakti. Teu rumasa weruh sadurung winara. Aki mah jalma biasa. Nu taya bedana jeung ujang. Beda sote dina umur dari aki kolot sarta cereh di luang ari ujang ora keneh jag-jag goreng waringkas. Ngan sakitu bedana teh. Sanes muji sanes ngalem ka salira aki. Ampun paralun teu wantun kitu petaka sepuh. Abdi mah nyangamkeun anu saleresna luyu sareng wartos nu katampi ku abdi. Leres pisan aki teh jalmi gagah sakti mandraguna teu aya bandingna tah kitu ki. Aki Juma teu nema deui. Salah kaneuteup kaluar bari imut ngagelenyu sakedapan mah jempe teu aya nu nyarita. Asmadi ngahuleng ngadaguan jawaban ti aki Juma. Dibarung ku jajantung ratu jeung hate nu pating seredet. Melang jeung hariwang sok sieun niatna gagal. Ujang, aki moal nyaritakeun perkara eta sabab aki nyaho yen ujang teh geus kapangaruhan ku beja. Sarta katinihan ku cita-cita nu ngalinih ka diri ujang sorangan. Najan aki mungkir oge ujang teh moal percaya ka aki. Sabab kayakinan ujang geus kuat deui. Percaya teuing kana beja nu nyata. Sabab kieu geurayeun. Aki Juma eureun heula nyaritana. Nimbulkeun kapanasaran pikeun Asmadi. Atuh meuni morohok teu ngiceup-ngiceup. Aki Juma ngabijieulkeun heula padudan tuluy di dedetan bakomole. Sut disunut peledug haseupna mulak. Selengseng ka ambu bau boko nu kasebut bako mahal zaman harita. Beja nu katarima ku ujang teh hiji ge taya benerna ujang. Aki lain pangawal Mbah Jaya Perkasa. Aki teu kungsi hirup sajaman sareng anjeunna atuh sarta teu rumasa jadi ahli waris dina sagala kagagahanana. Atuh sajawati kitu aki teh teu rumasa ngabodahan ilmu weduk banyu atawa kagagahan jeung kadugalan nu saja. Daki mah jalma biasa. Tapi mun disebut aki-aki pangkolot nama memang rumasa aki teh. Sabab umur aki geus leuwih ti 100 tahun sarta aki dibaparin keneh kakuatan ku Allah. Bisa keneh ka kebon, bisa keneh ka cai, bisa keneh sasapu di makam. Jadi pagawean aki mah pura sasapu di makam jeung jalan ka makam. Maksudna sangkan teu sareuk ka tempona, teu kalotor jeung raruji. Sabab ka makam sok loba nu ngadegdeug, ngadonjarah ka makam mah. Tak sakitu pagawean aki mah, nuluykeun tapak lacak bapa aki nu parantos maot. Asmadi teu nemalan. Manehna ngahuleng beuki ulang pipikiran jadi kaweur loba kabingung jeung kahariwang. Harapan teluyu jeung kanyataan tapi can beak harapan bisi pribumi keur nguji kana kapercayaan manehanana. Kumaha? Kahar ti ajawahan deui ujang. Kahar tos kinanging kumaha atuh. Margi abdi teh tos gaduh kayakinan nu kiat sarta tos gaduh kapercayaan nu pasti
yen aki teh hiji-hijina jalmi nu baris tiasa ngabantu atana pinulungan ka abdi. Namun kitu carana mah memang katarima ku aki oge. Sabab aki mah kasing sahabae oge siap pikeun ngabantu jeung nulungan kanu keur manggi kasusah. Naon-naon nu kadada kaduga ku badan aki tangku dipilampa keur nulungan nu susah. Tapi harus sebut gagah jeung saki malah kehulanan era na di mana oge da teu rumah saki mah. Janten aki teh kersa nulungan ka abdi. Asmadi timbul deui sumanget paroman marah mai deui. Nyatang tuwe daek mah. Tapi kudu jelas heula masalahna. Malah kumaha jeung kunaon ujang teh atuh. Mun susah-susah kunaon, mun bingung-bingung kunaon prak balaka ka aki. Nuhun ki. Abdi teh regreg upami nguping kitu mah. Nanging supados gampil ka hartos abdi teh nyuhunkeun widi ti aki bade medar lalakon nu saleresna. Nya leuwih hade prak caritakeun ka aki. Cing aki rek ngadengekeun. Resep aki mah ngadengekeun dongeng teh. Cing kumaha. Kieu ki. Paralak Asmadi nyaritakeun lalakon hirupna. Dimimiti sosobatan jeung paringga nepi ka mangsa harita. Kabeh imut dibejakeun dahayang kanyahoan ku Aki Juma. Atuh Aki Juma meuni ungut-ungutan kataji ku lalakon hirup Asmadi nu aheng. Tah kitu riwayat abdi teh mugi janten uninga. Tete, riwayat ujang mau meuni sakitu rame nanya. Beda deui jeung riwayat aki nu kitu-kitu kene. Ukur jadi tukang sasabu tingong ora. Tingong koak nepi ka ngungkul teh kieu we pagawean teh. Nun ari ujang geus loba pangalaman mah muga-muga we sing ngajadikeun pamikiran sangkan bisa hirup leuwih hade badan nu geus-geus. Sabab pangalaman bisa jadi guru nu leuwih hade batan guguru ka jalma sejen. Cek Aki Juma dari anaker tapi can mere harapan ka Asmadi. Mohon di riwayat abdi panjang sareng seueur itu ieuna. Nanging abdi teh aya keneh kakirangan asa can jejeg diri. Kenging disebatkeun can masagi. Tayina bade nyuhunkeun diwarah ka Aki supados tiasa namihan luang sang pangalaman. Punah yang kumaha atuh ujang teh. Hoyong ngelehkeun Ki Paringga supados laksana kawin ka Nipuja. Mulingih di Talaga Herang. Nanging kanggo ngahontal eta cita-cita abdi kedah ngulik pangarti, ngolah pangabisa kanggo ngungkulan ilmu Ki Paringga. Tah kanggo ngawujudkeun tujuan abdi ayeuna abdi dumuheus ka Aki bade guguru. Abdi hoyong leuwih gagah, leuwih sakti, leuwih kuat batan Ki Paringga kitu ki. Jadi tujuan utamana mah udang teh kitu nya. Hayang namahan ilmu dina widang kadugalan. Hayang tambah sakti mandraguna. Cek Aki Juma kawas can ngartikeun. Sareski kitu pisan pamaksadan abdi teh. Kumaha atuh tiasa tanapi henteu guguru ka Aki. Margi abdi tos bingung milari guru. Abdi teh tos langkung disasasih ngidere ka unggal tempat. Bakat ku hoyong ngelaksana gaduh guru nu linuhung. Nanging teu terang-terang horeng teh di dieu ayana. Teu tebih ti lemur Cilampi. Au pami terang ti kapungkur mah. Moal los-los kanu tebih kan teu nepangan we ka salira Aki. Kaliru ujang mah kaliru. Aisyahnya nama Aki teh teboga ilmu kagagahan atawa ilmu kawedukan. Sabab nu diteangan ku ujang teh teu nyampak di Aki mah. Kabeh ge eueuh. Gagah geus aya di ujang, sakti geus aya di ujang, pinter jeung wani geus aya di ujang. Narek nyangan nu kumaha deui da Aki mah teu aya nu kitu di Aki mah. Malah Aki nu kudu menta ka ujang. Para mitra sadaya Asmadi teu nemal. Ukur ngarahuh bangun seungah lantaran Aki Juma can mere harapan. Unggal ngajawab mata kuciwa. Mun teu butuh mah geus tangtu ditarekan Aki Juma teh. Sabab asa ngalejokeun, ngaheureuikeun pisan. Tapi Asmadi sadar jalan pikeun nuju kana cita-cita sok loba gogoda. Loba halangan harungan, hal ieu oge dianggap hiji halangan nu jadi ujian pikeun diri. Da kumaha lamun kitu ujang kaharti atawa henteu? Teu ki margi tuluyu sareng harapan abdi. Nyatang tu moal ka hati ku ujang mah. Sabab kaayaan di Aki beda jeung nu disebutkeun ku ujang. Ayeuna mah mangga we pilih. Narek nurut kana omongan Aki atawa rek ngagugu kana beja nu can bugu. Sabab ayeuna mah geus kanyahoan ku Aki yen ujang teh bener-bener geus kapangaruhan ku beja nu katarima. Bari jeung can bugu benerna.
Nanging jalmi-jalmi maparin wartos ka abdi teh sanes jalmi saliewat atuki. Sarta tiasa dipercanten kasauranana. Janten abdi mah percanten pisan yen aki teh leres-leres jalmi gagah sareng sakti. Nu baris tiasa nyumponan kana harapan abdi. Jadi ujang teh kekeh rek guguru ka akinya. Sumuhun eta teh janten tujuan abdi oge. Lamun aki sadia pikeun ngabantu ka ujang dina hal ieu. Nyarek naon nu dipendak ku ujang? Hayang kumaha atuh ujang ayeuna? Abdi hoyong diantir jarah ka makam Mah Jaya Perkasa. Hoyong kenging berkah ti anjeunna supados abdi tiasa lancar dina diajar. Oge hoyong kenging berkah dina ngajalankeunana ilmu kagagahan abdi. Hoyong mati sakumaha matina ilmu emmah. Tah kitu ki Cek Asmadi meuni keukeuh peuteukeuh hayang gagah sakti. Oh binyamikeun ngandur dalam aki ge satuju dangduk aki dijalankeun. Da palebah niatna mah kudu diloba. Sabab sagala rupa ge gumantung kana niatna. Niat ujang ulah hayang gagah sakti tapi kudu saluju jeung ajaran agama nu dicontohkeun ku junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarah ka makam teh hade tapi niat kudu sing bener bisi kasasar. Maksud aki kumaha abdi mah teu ngartos. Asmadi coloho. Mun ujang jarah ka makam bari mawa niat kitu bakal sasar sarta bakal cilaka. Tapi lamun niatna hade bakal salamet. Kumaha niat nu sae teh ki? Nya kudu luyu we jeung ajaran agama nu dianut ku urang. Jarah ka kuburan lain keur menta-menta, lain hayang gagah sakti, lain hayang itu jeung ieu. Tapi kudu ngaduakeun ka ahli kubur sangkan ditampi iman Islamna. Dihampura dosa berdosaanana ku Allah sarta sing kenging rahmat di alam kuburna. Tah kahiji eta atuh kaduana jarah ka kuburan pikeun ngageuingkeun deui ingetan urang nu poho sangkan inget kana maot. Jeung urang teh sangkan sadar gen urang ge bakal dikubur cara nu geus maot. Tah ku jalan kitu urang bakal inget kana tugas jeung kawajiban salila di alam dunya. Moal kadalon-dalon, moal jongjon teuing nguruskeun hal adunya. Asmadi kerung manehna teu ngartieun katerangan aki Juma asa pabaliwut sarta teu akur jeung kahayangna. Barang ningali Asmadi kerung ngadenge caritaan aki Juma. Aki Juma tuluy nyarita deui. Tah ayeuna aki rek nanya. Nyaha ujang nyaho kana kawajiban hirup? Naon nu kudu dilampah ku ujang ayeuna? Coba jawab. Teu terang ti. Sing inget ujang. Sing inget. Pokona mah teu samata-mata kami nyiptakeun jin jeung manusia. Angin kudu ibadah. Jadi jelas pisan yen kawajiban manusia jeung jin teh aya deui iwatikeun ibadah kanu nyiptakeunana nyatana Allah. Lamun urang geus eling yen diri bakal dikubur, bakal maot, bakal balik ka Allah, urang kudu sadar kana bawaeun maot. Nyatana amal soleh nu baris ngabela ka urang engke. Sajarah ka kuburan teh kudu bisa kitu. Kudu bisa ngelingan diri yen diri baris tinemu ajal, baris dikubur. Tuluy tanya ka diri pribadi. Geus boga naon bawaeun maot? Muncan boga naon-naon buru-buru laksanakeun kawajiban tadi. Ibadah sing bener. Sabab eta kawajiban urang salaku manusia. Gunakeun kasempatan nu hade sabab geus maot mah moal bisa naon-naon deui. Iwati rasa kaduhung nu baris ninihan ka diri urang tah kitu ujang. Kumaha kaharti? Kahartos ki. Nanging naon mamalana upami nyuhunkeun kagagahan ka kuburan, nah make dilepatkeun. Ai kuburan mah lain tempat menta-menta. Da menta mah kudu ka Allah. Sing inget kana ayat Quran nu ponok tapi munal. Nyatana Allahu Somad. Hartina Allah tempat menta-menta. Menta naon bae sakahayang urang nu adalus. Mun menta salian ka Allah musyrik hukumna. Sedengkeun musyrik dosa nu panggede-gedena. Neraka jahanam bagianna oge. Da ieu mamala tina salah niat nu matak sing apik ngarasa lamet. Cek aki Juma beuki tandas nyeritana.
asa aya jalan pikeun memener tujuan Asmadi sangkan teu ti gubrus kana jalan nu sasar. Barang geus ngahuleng sakeudeung. Asmadi tuluy nyarita deui. Oh janten kitu nya Ki. Kahartos tu ayeuna mah. Tapi mun hayang gagah kumaha carana sabab abdi mah teu gaduh musuh uga cida kuatna ieu gaduh musuh teh. Moal tiasa dirubuhkeun lamun abdi teu gaduh kasaktian nu punjut. Cing atuh kedah kasaha nyuhunkeun kagagahan sarta kedah kumaha carana. Asmadi mimiti kataji ku caritaan Aki Juma. Hatena mimiti lees tapi ari kana kahayang jeung tujuan mah tetep hayang gagah. Nuhun. Lamun omongan Aki geus aya nu nyerep kana hate Ujang, memang pamadegan Aki ge moal asup sakaligus kana pikiran Ujang teh. Sabab di Ujang geus nyampak pamadegan anu kuat. Tapi insyaallah mun geus kaharti mah babari asupna. Kayeuna Aki rek ngajawab kana pertanyaan ti Ujang. Mun hayang gagah memang bisa, tinggal minta we ka Allah. Sabab anjeunna nu maha gagah, maha sakti jeung maha kawasa. Manusia mah bisa gagah lamun dipaparin kagagahan ku Allah. Manusia bisa sakti lamun disaktikeun ku Allah. Jadi pikeun nyumponan ka hayang urang kari menda we ka Allah. Ngan kudu nyaho carana. Mumun kitu Ki abdi ge hoyong terang carana naha kumaha nya. Carana kudu mesek tilu ngaran. Nu kungsi disebutkeun ku urang teh. Ari sabab ari jalanna geus bener ngan Ujang salah ngalarapkeun. Karuhun nu sok dijarahan teh memang gagah sakti mandraguna. Sabab boga aji weduk banyu. Oge boga ngaran sayang hawu. Akhirna jaya perkasa. Ieu teh ulah ditarima buleut-buleut sabab diri ibarat kalapa. Memeng ngadahar kalapa teh jeung caina kudu mesek heula tapasna. Mun geus mesek tapasna tuluy mesek batokna. Mun geus kitu kakara wakal karasa nikmatna rasa kalapa jeung caina. Tak kitu jang. Tondona mah. Cek Aki Juma mere deui harpan Asmadi. Tapi kadenge nama taklir. Tarang Asmadi kerung hate bingung pok nanya deui. Kumaha kitu? Tadi ulah menta-menta ka kuburan. Aina nyebat-nyebat di mah sayang hawu. Kumaha tuh eta teh? Apaan tujuan Ujang kayak gitu lain? Pangnya datang ka dieu teh kataji ku kagagahan mah sayang hawu. Nu kagungan aji weduk banyu. Tapi nah ayeuna mah nyebutkeun kitu. Da teu kahartos atuh. Heuk atuh urang jelaskeun ngarah ngahadinya. Tapi Ujang kudu ngajawab heula kana sakabe pertanyaan ti abdi. Ari Ujang nanyaan hayang gagah jeung sakti. Aki Juma malikan pertanyaan geus. Mun Ki apan kitu tujuan oge. Hayang gagah cara embah sayang hawu? Adenan kagagahan sareng kasaktian abdi hoyong sami matihna sareng embah sayang hawu kitu ka hoyong teh. Na tiasa terbi moal Ki. Nyapugu we bisa mah. Asal Ujang bener-bener hayangna. Apaan cek paribasana oge asal kayeng tang tupadang. Mun niat nanyanya bakal laksana. Tapi kudu dibarengan ku mikir jeung kayakinan. Ulah narima sagemblengna. Lamun dibere kalapa teh mah ulah langsung didahar kalapana diteleg. Kudu dipesek heula. Sangkan kanyawan eusina. Tah kitu. Mangga pribadi ngajalankeun naon-naon nu kedah dikedahkeun ku Aki. Pokona mah asal maksud abdi tina kanan we tiasa gagasan sakti. Sok Bandungan. Urang pesek heula cangkangna. Sabab tilu ngaran teh kudu dibuka heula. Sangkan kanyawan eusina. Tujuan Ujang nyaeta hayang jaya perkasa. Mun dina kalapa mah hayang siki jeung cai. Ngadahar siki wungkul bisa kabuhulan, ngadahar cai wungkul bisa kakabueun. Mun hayang ngeunah karasana kudu ngadahar duanana sangkan jagdag kana awak. Unggul bari salamet. Sabab jaya perkasa teh dua kecap. Nu dihijikeun nyatana kecap jaya jeung perkasa. Jaya sarua jeung unggul atawa salamet ari perkasa gagah jeung sakti. Mun hayang jaya perkasa kudu ngabogaan beduk banyu. Mun hayang boga beduk banyu kudu ngarti kana sayang hawu. Ta ieu tujuan Ujang teh nu sanyana.
Jadi mun hayang siki jeung cai kudu mesek heula tapas. Mun geus mesek tapas kudu mesek bato. Mun eta geus beunang bakal karasa nikmatna kalapa jeung caina. Nu diibaratkeun jaya jeung perkasa teh. Cek Aki Juma bari seuri panu neuteup ka Asmadi nu ungut-ungutan. Omongan Aki Juma geus mimiti karasa benerna, tapi teu ngomong. Manehna siap-siap pikeun ngabandungan nu saterusna. Aki rek nanya ka urang. Geus kungsi ngalakonan perang gede atawa acat? Mun geus iraha jeung di mana? Kumaha hasilna? Parantos Ki, hari teh perang ngalawan Ki Paringga. Ikannya waktu 1 tahun langkung. Tempatna ge teu puguh margi di mana we tepang sareng musuh ngan hanya ka dugi ka ayeuna. Teu acan aya nu ungu, teu aya nu asor kitu Ki. Jawab Asmadi sabalakana. Eta perang kacida leutikna udah. Malah mah perang zaman Nabi Muhammad di Uhud ge leutik. Perang Badar leutik. Perang-perang sejen leutik. Sabab aya keneh perang nu leuwih gede nyatana perang ngalawan diri pribadi. Tah ieu nu gede jang, malah mah ujang sorangan ayeuna keur perang ngalawanan diri sorangan. Perang ngalawan hawa nafsu ngarupakeun perang nu panggede-gedena. Disebutna ge jihad akbar cenah kitu. Perang panggede-gedena iwati perang merangan hawa nafsu. Hah? Perang ngalawanan diri abdi sorangan kumaha ieu teh kaharti Ki? Ulah kaget urang. Sabab dina diri urang teh aya 2 kekuatan, nyatana akal jeung nafsu. Ari akal senjata manusia pikeun merangan setan. Ari nafsu senjata setan pikeun ngagoda manusia. Eta 2 kekuatan teh salilena perang di jero diri urang. Parebut pamadegan, silih elehkeun, silih kakalakeun. Tah ieu nu ngabalukarkeun urang sok bingung deh. Oh, jadi perang ngalawanan diri pribadi teh atuh naon Ki? Asmadi can ngarti keneh, hatena kalah kabeh. Ari perang gede teh nyatanya perang ngalawanan diri pribadi. Hartina perang ngalawanan hawa nafsu nu ngagolak dina dada sorangan. Tak ieu nu kasebut perang panggede-gedena teh udah. Ngarti? Asmadi teu nemalan manehna ukur narik napas jero. Bari ngusap beungeut geus kitu melong deui ka Aki Juma. Pikeun merangan hawa nafsu, ujang kudu ngarti kana kecap sayang hawu. Ieu kecap kudu dibuka. Diceang harti nu jero nu bakal manfaat pikeun kahirupan manusia. Ayeuna akhirek nanya ari ujang geus nyaho hartina sayang? Terang kisur sayang da, syukur ari ngarti mah syukur. Tapi naon atuh sayang teh? Sayang teh sami sareng bumi. Ngan ari sayang mah merenahna kanggo hayam, manuk, bagong, engang sareng sajabina. Ari bumi merenah kanggo jalmi, benar. Memang kitu kanyatana. Budak ge nyahoeun, tapi ari sayang habu naon ngaranna? Parako halus. Memang bener. Sayang habu mah parako, tapi aki lain ngajak tatarucinga. Nyaritakeun nu kitu soteh ngadah ujang jadi ngarti we, sarta nyaho kana kecap sayang habu. Nu hartina sarua jeung parako. Ayeuna aki rek nanya deui. Naon gunana ari parako? Cek Aki Juma terus-terusan nanya ke Asmadi, nerangkeun bari nguji pangartina. Asmadi harita nyarita, kudu parako teh tempat habu, utamina habu nu cicingna dina palupu, supados dina teu ka mana bae. Yang nganggo parako tak kitu saketerang abdi maki. Bener eta oge. Memang eta nu dimaksud ku Aki oge. Ari parako teh gunana pikeun ngajaga seuneu, sangkan ulah ngidar ka mana wae. Sabab seuneu teh mahala mahayu. Hartina mun loba madak cilaka mun saeutik baris ka aya mangfaatna. Seuneu perlu pisan keur kahirupan manusia. Mun tiris bisa dipake siduru, jadi haneut kana awak. Mun lapar bisa dipake nyangu, bisa dipake ngangeun, dipake meuleum lauk, dipake ngasakan kadaharan sejen. Malah mun poek bisa dipake nyangan urang sangkan jenolog.
Tapi etasena kudu tetep leutik sarta turun-turunan di kawasan ku urang. Sabab lamun gede teuing moal ka alam manfaatna. Paling oge matak ngaruksak. Seuneu gede mah dipake sidulu panas teuing. Dipake masak matak tutung. Dipake nyaangan matak kaduruk. Sarta teu mustahil mun matak nyilakakeun ka diri urang pribadi. Teu saeutik jalma nu cilaka alatan kaduruk nepi ka tutung. Jadi singket nama seuneu teh kudu dikawasa ku urang, kudu dikadalikeun, kudu diatur sangkan teu ngabahayakeun. Malah sangkan mangpaatkeun urang sarerea. Hiji-hijina cara pikeun ngadalikeun seuneu nyaeta make parako, sangkan si seuneu tetep dikawasa. Cicing dina tempatna. Dina hawu paranti masak, parabna diatur. Ulah loba teuing suluhna sangkan teu ngababela matak cilaka. Mun seuneu teu make parako atuh lapur bakal ngaduruk balupu, ngaduruk tihang, ngaduruk bili. Nu akhirna imah bakal kaduruk. Dah kitu gunana parako teh ujang. Kumaha kaharti samet dieu? Cek Aki Juma bari neuteup seukeut kawas nu hayang tembus kana dada Asmadi. Kahartos perkawis seuneu sareng parako maki. Dabdi we dirorompok kadu parako kamu ngajaga sabu sareng seuneu. Nanging naon hubunganana sareng ilmu kagagahan atuh? Naon hubunganana sareng bahasa yang hawu? Asmadi can ngartieun kana maksud Aki Juma. Engke heula. Engke lanan. Urang tungtut ngarah ngaguluyut. Sabab ari disakalikeun mah moal ka hati. Ujang kudu nyaho yen jenengan bahasa yang hawu teh lenyepaneun. Kudu dipesek di ala hartina sarta dijalankeun nu nya-nya. Ari harti nu sanyana eta parako teh jeung seuneu teh simbol nu ngagambarkeun diri jeung jiwa urang. Sakumaha geus disebutkeun tadi, yen dina diri manusia aya dua kakuatan. Kahiji akal, kadua nafsu. Ari seuneu lambangna nafsu. Lamun urang hayang salamet kudu bisa ngadalikeun seuneu dina diri urang, sangkan awak teu kaduru. Urang moal bisa mareuman nafsu, sabab nafsu biasanya mah perlu. Ngan kudu dikadalikeun ngarah ka alam manfaatna. Ngan lamun teu dikadalikeun, lamun nafsu gede teuing balukarna matak cilaka, mata kahuruan. Kitu kahardi yang itu dan jenengan sayang hawu teh ngan saukur pepeling kamu urang sadayana atuh panjen ki sangkan salamina ngadalikeun hawa nafsu di barat parako nu salamina ngadalikeun seuneu supados tetep cicing dina hawu saluyu sareng tugas kitu pangintanya ki cek Asmadi paroman marah mai hate meni asa ngemplong. Bener kitu pisan ujang bener. Lain kudu mencak kagagahan ka emas sayang hawu, tapi kudu ngalenyepan jenenganana sangkan dijalankeun nu nya-nya. Lamun urang geus hasil ngadalikeun hawa nafsu, hartina geus hasil ngelehkeun musuh nu panggede-gedena dina diri urang. Nu kitu ngaranna unggul sarta boga hak pikeun disebut jalma gagah sakti mandraguna kitu. Tapi ki ari ngelehkeun hawa nafsu kunaon atuh? Temu nyari kadang nganggu parako jiga hawa namana. Iya ujang. Memang can beres dia pedaran deh. Lamun seuneu ngadalikeun anyaku parako, ari nafsu mah kudu ku akal jeung ilmu. Urang balik deui kana parako, ari wujudna parako kumaha? Pasagi. Bener pisan memang rata-rata pasagi. Tara aya nu juru cilu atawa buleun. Eta ge kudu dilenyepan. Jangan harti, mun urang hayang ngadalikeun hawa nafsu, urang kudu masagi dina ilmu pangaberu. Pikeun jadi jalma gagah teu cukup ku bisa silat, teu cukup ku gede tanaga, tapi kudu masagi. Hartina ngawasa kana rupa-rupa ilmu nu manfaat sarta anu dipikarido ku Allah. Buktina ujang silat ahli kana gelut geus maranti, kagagahan nyampa kadugalan aya, kawedukan sadia. Tapi naon sababna eleh kene ku hawa nafsu? Pancen masagi meureun ilmuna. Aya kene kakurangan. Cek Aki Juma belak-belakan bari pepeta. Naon kakurangan abdi teh ki? Ujang teu wawuh jeung ilmu agama sarta teu ngajalankeunna.
Tapi aki yakin ari ngaku nama ujang teh Islam lain. Lah rezeki. Islam ari ngaku naon. Asmadi ukur nyerenge hera ku aki Juma. Nah, ieu kakurangan ujang deh. Kurang ilmu nu hartina teu masagi. Ngan hanya kalau waktu nak kabur be aku yang orang tulikeun isu ge nya. Ngobrol panjang jeung akinya.